Mungkul gitunya ada urang mah paminten pamin mengikuti Al-Qur'an karena terang dina masalah tafsirna, terang ilmu alatna, mantekna, sareng sajabina karena Al-Qur'an mensaukur diterjemahkan secara terjemahan anu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Urang paminten kadinya mau repot keneh ibu bapak, urang mending keneh diri ka kesana ajengan kesana pangrasa di dia, saudara pangrasa dia tos we kadinya mari ajeuna ngaos-ngaos sanes tina Quran, mari ajeuna mah ngarosna tina kitab sabina di aos itunya seperti tadi dina Al-Qur'an mangkoti waqimus sholat dan dirikanlah sholat. Tadi ternyata di kitab mah surutus sholat ayatna syarat sholat seperti contoh nah disebutkan hukum dina hukum dina fikih man zani berubah-ubah. Contoh ibu bapak upamina tepat kurang contoh dina